Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Dena Noviani ti 10 IPS 5. Abdi di dieu bade ngadongeng anu judulna Si Kabayan Kuliah. Kang kabayan cenah becana baheula akang kungsi kuliah nanya eta teh. Nya we atuh iteung kieu oge pendidikan mah ku urang di nomor 1 ceuk si kabayan. Kuliah di mana Kang baheula kungsi kuliah cek si iteung bari ngarungkeun tarangna kana omongan salakina nu teu percaya. Ari mana iteung mah nya urang ngawadul tembak si kabayan. Kuliah di mana Kang? Nah di Unpad, nah di ITB, nah di Unikom. Lain di ITB, lain di Unpad, lain di Unikom, tapi urang mah baheula kungsi kuliah teh di IDM. IDM asa karek ngadenge. IDM singkatan tina naon ari IDM teh? Dasar belegug maneh mah iteung. Ka nyaho jadi awewe teh. Manya mun teu nyaho IDM acan yeuh ku urang bejaan. Ari IDM teh singkatan tina Institut Download Manager. Anu belegug mah maneh kabayang yeuh ku urang bejaan. Dengekeun ku ceuing maneh. Ari IDM teh singkatan tina Internet Download Manager, lain Institut Download Manager. Dasar si gede wadul eueuh ka nyaho. Lain internet iteung, tapi internet. Eueuh gawe keurna naon internet. Mung sakitu dongeng ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.